berpijak bagi atas jarak. Hancurlah semua kisah cinta kita, peningnya jiwa untuk terteduh. Hancurlah asmara dalam bencana bagai biru. Pun berlalu tak peduli, walaupun ada yang sudi memandang sebelah mata. Begitulah kita Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para bapak, para ibu, tamu uleman anu kusim kuring dipihormat, sepuh para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama anu kusim kuring dipihormat, wabil khusus pangarsa Bapak Saibul Hajat miwah ibu sakulawargi anu sami kusim kuring dipihormat mangga atuh tangtosna acara dina wengi urang dikawitan. Alhamdulillah wa syukurillah kalayan iradat nganu maha kawasa sareng kenging widiti mantena urang sadayana tos tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok di bumina pangersa Bapak Saibul Hajat kersana Bapak Rohmid bos kayu miwah ibu kokom garis lurus keluarga besar sagala beki sauyunan sakulawargi atuh mantena syukuran dina raga wali matul arus nikah Neng Anissa ngadahup ka Tri Hartono kaleresan sepuh sadaya simkuring sareng-rengan tos tiasa bersilaturahmi wabil khusus kersana Bapak Hajat kali ibu sakulawargi umumna tos tiasa bersilaturahmi sareng sadayana para tamu ulama sadayana para simpatisan sadayana para panonton warga-wargi masyarakat Kampung Ciinjuk Kiara Bandung kalebet desa Kutamanah Sukasari Sabuderenana nanging satu acara dikawitan simkuring moal ngalengitkeun tali paranti adat kailaharan kaprah di payungan panggung acara kusimkuring dibagi tilu mata acara nuka hiji acara pembukaan anu mana parantos kalangkungan kusimkuring acara nuka dua mangrupikeun acara sambutan
sambutan keji kasanggakeun kangge ka keluarga besar Bapak Saiful Hajat. Sambutan nu kadua kasanggakeun kangge ka Bapak aparatur pemerintahan desa setempat. Acara katilu mangrupikeun acara pokok puncakna hiburan sawengi jeput. Tawis garapan sarengrengan tigelar jaipong kapi rarai. Khalayan alamatna linggihna di dusun Karajan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Jawa Barat. Para bapak, para ibu, tamu uleman anu kusim kuring dipihormat, tangtosna bilih nyang kolong kana waktos acara urang tingkatkeun baik kana acara nu kadua mangrupikeun acara sambutan kahiji kasanggakeun kangge ka pangarsa Bapak Saiful Hajat atanapi wawakilna manawi sapatah kata dua patah kata kangge panampian tamu atanapi acara-acara kaul anu sanesna waktos dan tempat di saya ke wargi sadaya rupina sambutan ti Bapak Hajat dianggap cekap. Kiwari sambutan kadua wampan manawi aya sarengrengan ti Bapak aparatur pemerintahan desa setempat baris ngadugikeun program pemerintahan kangge warga masyarakatna dina segi keamanan atanapi dina segi ketertiban. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dipayun ngaturkeun nuhun ka pangarsa Bapak Raicek mantena parantos ngabantuan asmana Bapak aparatur pemerintahan hatur nuhun. Wargi sadaya rupina acara demi acara parantos kurang kalangkungan kiwari nincak acara katilu mangrupikeun acara pokok puncakna hiburan sawengi jeput nanging tipayun simkuring satacana pruna manggung pra nama gelaran tipayun bade sasadu satacan kenging pangbendung bade tumada satacan kenging pangwadatu tangtosna dina hancagarapan wengi seueur kakirangan
seueur kalepatan hapunten anu kasuhun ti payun wilujeng sumpingna wilujeng linggihna sarengrengan Bapak Muhrib wilujeng linggih Bapak Haji Samin Goler sarengrengan wilujeng linggih auko ketua Gibas Aucok Aeboy Bos Kayu Bapak Sumar Pak Acep Akojek Agembil Bapak RW Dora sarengrengan wilujeng linggihna sarengrengan ti Arjuna Jaya kersana Bapak RT Bohek Bapak Ketua Arjuna Jaya kering kersana Wayuli sesepuh Arjuna Jaya Aris Haji Atok Miwah Ibu Arjuna Jaya sarengrengan Bapak Bos Haji Wan Arjuna Jaya wilujeng na pelor wilujeng linggih wilujeng sumpingna sarengrengan ti Ucang Angge kersana Waahong Ucang Angge Mama Panji wilujengna kersana Bapak Bos Haji Wawan miwah Ibu Hajah Asih Aulis Jampang sarengrengan ti Menteng kersana Pakil Nad Pakil Dasim Pakil Wawan Menteng sarengrengan wilujeng linggih keluarga besar SBS Bapak RK Kartiman selaku ketua segala beki Bapak RK Arga Bapak RW Calim sarengrengan Pak wilujeng linggih wilujeng mencicipi hidangan tangtosna kiwari urang sanggakeun hiji tawis lagu pambuka lawang gapura hiburan urang sanggakeun dina tawis lagu buhun lagu karuhun kidu salam kalayan ucapan wilujeng wengi wilujeng nongtong sareng wilu ja Abi grup Magelaran yo wagi para mitra kaum lagu sadaya dipain haturan wilujeng wengi wilujeng patepang dangu miwah patepang rarai sareng simkuring sapala kanca sarengrengan diberikan gelar Jaipoka Pirarai Amigu alaya anu kawitna di Kampung Karajan Desa Darawolo Kecamatan Purwasari Kabupaten Sampurasun rampes kulan-kulan abdi nyalin doa ke Allah tebikeun pangagoda setan nyingkah setan nyingkah ulah ngagoong wae teu lalai sugrining puji ka Gusti anu sifat
Rohman Rohim anu sifat Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih Asih kasakum makhluk nanu kembalenang di alam dunia walas asih ka makhlukana laksanakeun Aw parentahna cai kopi Bapak Romi da saepul bet ibu kokong anu bageus jek teu bikam jegakeunana Allah teu bikam jegakeunana keju dina tahu si lagu kidung selamat kidung rahayu saur Bapak Hajat hoyong diriku keprok sepalos laku hirup rukun modal suci apok krok krok alus laku apok krok ngade budi krok 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 apok apok krok muliakeun apok diri pribadi krok krok mawa dere krok 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 masih taliti mawa diri sing kali disangkan hati-hati supaya salametnya diri mawa diri sia taliti nemedan kama kesuci aya teh boke ketua Rajona Jaya nu bageus orang nampi rahmat Gusti nya ma Haji Antok Arjuna Jaya miwa ibu rahmat Gusti ulu jeung sumping pangarsa Bapak Bos Haji Memet bulan ayah ulang rembak bapak ke agama Asep Putri Bintang Cirata jangan dari gama Bapak Raka Karate mana ketua segala beki miwa ibu kudu ade jangan sasama gunakan anu kasanggakeun kami kakarsana Bapak Lurah Haji Otak Baho pucang angge aya dina karidoan apelor bontot Arjuna Jaya sangkan menang kabagjangan Bos Nasir anu bageus dagang bagjaan apes hidungnya ulang balanga teka duca goyang geuyeung cek ari katut lama pak Bapak Romi dibuka koma saya polbe
boga Gusti